Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina raga resep diajar basa Sunda. Ayeuna lebet kana materi kawih Sunda. Kawih teh asalna tina kecap kavi dibaca kawi anu hartina syair. Kavi abujangga. Kawih nyaeta rakitan basa anu ditulis ku para bujangga atawa seniman sarta miboga birama jeung ajeg angger. Sakumaha ilahirna lagu, kawih kabeungkeut ku wiletan jeung tempo atawa ketukan. Numatak kawih sok disebut oge lagu-lagu anu kaasup sekar tandak boh kawih tradisional boh wanda nu anyar. Ari kawih mah beda jeung pupuh. Kawih teu kauger ku rupa-rupa aturan atawa patokan siga anu aya dina pupuh. Rumpaka kawih teh eusina pinuh ku ajan atikan atawa pendidikan. Ari rumpaka kawih teu beda jeung rumpaka wangun puisi sejenna. Ngan kawih mah geus dilengkepan ku aturan tetilaras atawa tangga nada. Kawih Sunda aya nu dipirig atawa diiringi ku calung, degung, kacapi suling, malah anu dipirig ku keyboard jeung gitar oge aya. Jejer atawa temana oge mangrupa-rupa. Aya nu nyaritakeun kahirupan sapopoe, nu nyaritakeun kaendahan alam, cinta lemah cai, rupa-rupa kadaharan, papatah, jeung sajabana. Ni dia aya kawih, kakawihan jeung tembang. Naon ari bedana? Ari kawih mah henteu kaiket ku aturan tadi teh. Biasana dihaleuangkeunana atawa dinyanyikanna iraha atawa di mana wae. Di antarana es lilin, bubui bulan, jeung manuk dadali. Namun ari kakawihan mah henteu kaiket ku aturan. Biasana dihaleuangkeun dina waktu keur ulin atawa keur digawe. Sabari ulin ku barudak teh. Contona perepet jengkol, cing ciripit, oray-orayan. Nu katilu amun tembang, nah ieu nu beda. Ari tembang mah kaiket ku aturan. Nyaeta aturan pupuh. Siga pupuh kinanti, sinom, asmarandana, jeung sajabana anu aya 17. Unsur-unsur kawih ku urang bisa diapalkeun nyata isim tetsada. Nyata naon we isim tetsada teh? Imaji, simbol, musikalitas atawa wirahma, tema, amanat, rasa, jeung nada. Anu disebut imaji nyaeta gambaran anu karasa atawa katingali. Sok sanajan dina wang-wangan, imaji dipake pikeun mere gambaran anu jentre, nimbulkeun suasana anu husus jeung leuwih ngahirupkeun gambaran dina pikiran jeung panca indera. Gambaran imaji saperti panempo dina kecap tutuwuhan, tatangkalan, gunung, jeung taneuh eta dina imaji panempo atawa nu katingali. Lamun gambaran imaji pangrasa atawa nu karasa misalna dina kecap gemah haripah lojinawi. Simbol atawa lambang mangrupa hiji barang atawa hal anu nyata saperti warna kajadian alam jeung bisa digunakeun ngagambarkeun kahirupan atawa kaayaan hate rasa manusa. Simbol atawa lambang oge aya hubunganna jeung imaji. Gambaran imaji leuwih ditandeskeun ku simbol anu dipakena. Musikalitas atawa wirahma sarua jeung ritme, rima, jeung irama. Sangkan rumpaka ngawirahma sok dipake purwakanti. Contona dina rumpaka lagu ieu mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun tayak haringrang.
kukuna ranggaos reujeng pamatukna ngeluk ngapak mega bari hiberna tarik nyuruwuk. Dina tukangna biasana aya awang-awang, eta aya Purwakanti jeung Karingrang, terus aya ngeluk aya jeung nyuruwuk. Lamun awang-awang eta kan A tungtungna sami jeung Karingrang. Aya deui nu ngeluk U jeung nyuruwuk. Tema mah minangka hal pokok atawa inti pikiran anu ngajiwaan dina sakabeh eusi rumpaka kawih. Jadi pokok pikiran utama. Ayeuna lebet kana bagian rasa. Rasa teh ngagambarkeun sikep nu ngawih kana pokok pasoalan anu aya dina rumpaka kawih. Contona rasa sedih, gumbira, sumanget, sieun, jeung aya oge ambek. Nu salajengna nyaeta nada. Nada nyaeta sikep nu nulis rumpaka kawih nu karasa ku nu ngaregepkeun atawa nu maca. Upamana sedih nalangsa, handap asor, sombong, jeung sajabana. Nada sok karasa dina wirahma, naha gancang, tarik, leuleuy, atawa ngagedur, luyu jeung rasa nu aya di jerona. Saupama laguna sedih, wirahmana ge sok lalaunan. Salajengna nyaeta amanat. Amanat teh nyaeta pesen anu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca atawa nu ngaregepkeunana aya pesen naon nu aya di dinya teh tina sakabeh rumpaka lagu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.